Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudu aya genep sadayana, hiji niat, kadua mumbah beungeutna, tilu mombah leungeun, dua jeung sikutna, opat nusap saeutik tina sirahna, kalimana mumbah suku duanana, sing walatra sareng mumuncanganana, ari tartib rukun anu kagenepna, ti jeung Nabi eta kitu aturanana. Rukun salat eta aya 18 jumlahna, hiji niat, dua ngadeg, katiluna takbiratul ihram, opat Fatihah, lima ruku, kagenepna tumanina, tujuh iqtidal, dalapan tumanina, salapan sujud, 10 tumanina, 11 lungguh, 12 tumanina, 13 lungguh akhir, 14 tahiyat akhir, 15 sholawat Nabi, 16 kudu tartib, 17 kudu mualat, 18 awe salam anu awal, awe salamna anu awal, awe salamna. Wallahu a'lam bishawab.